Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas 1 anu balalager, anu palalinter. Kumaha dinten ayeuna kabarna? Sae Dara Ramang. Mugi sadayana sehat walafiatnya. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pengajaran bahasa Sunda. Di pengajaran 2 masih ngenaan karesep atawa kegemaran. Sata acan diajar, Bu Guru bade ngabacakeun tujuan pengajaran dinten ayeuna nya. Anu kahiji barudak tiasa nuduhkeun karesep dina gambar atau menunjukkan kegemaran pada gambar. Nu kadua, barudak tiasa nyalin kecap atawa menyalin kata. Anu katilu, barudak tiasa ngucapkeun kecap atau mengucapkan kata. Nah, barudak sata acan urang diajar bahasa Sunda, saya nama urang babarengan ngadua heula. Ngadua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadua rengse. Nah, barudak anu palalinter, coba ayeuna urang babarengan ditenan gambar di handap ieu. Gambar-gambar di dieu ngaran-ngaran naon nya? Gambar-gambar di sini merupakan gambar-gambar apa ya? Ada yang bisa jawab? Muhun pinter, gambar buah-buahan. Dalam bahasa Sunda, buah-buahan disebutnya bungbuahan. Nah, gambar-gambar ieu nunjukkeun karesep bungbuahan. Gambar di sini adalah menunjukkan kegemaran buah-buahan. Nah, ayeuna urang babarengan yuk nyebutkeun hiji-hiji ngaran-ngaran buah di dieu. Oke, sayang barudak pinter. Mungkin perhatikeun ya ngaran buah-buahan hiji-hiji anu disebat ku ibu guru. Anu kahiji ieu ngaranna buah jeruk. Ari buah jeruk teh kulitna warnana koneng atau kuning ya. Warna kulitnya kuning. Rasana jeruk teh amis, aya oge nu hasem. Rasanya manis, ada juga yang asem. Terus urang ayeuna nunjukkeun gambar buah nu kadua. Nyaeta buah apel. Buah apel teh warnana di dieu beureum atau merah. Jadi selain beureum oge aya buah apel anu warnana hejo atau hijau. Terus ayeuna gambar buah anu katilu nyaeta buah salak. Buah salak warnana coklat. Terus gambar buah nu kaopat nyaeta sawo. Sawo oge warnana coklat. Terus urang ayeuna nunjukkeun atawa nyebutkeun buah anu kalima nyaeta samangka. Beda ya, kalau dalam bahasa Indonesia buah ini disebutnya semangka. Dalam bahasa Sunda disebutna samangka. Buah samangka warnana beureum. Di luarna kulitna warnana hejo atau hijau. Terus urang ayeuna nyebutkeun gambar buah anu salajengna nyaeta buah. Siapa yang tahu ini buah apa? Iya, buah nanas. Dalam bahasa Sunda disebatna danas. Ari danas teh warnana koneng atau kuning ya. Terus buah anu salajengna nyaeta, siapa yang tahu nih buah apa ini?
Iya, buah pisang. Pisang itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda, pisang yaitu disebutnya dengan cau, ya. Cau. Buah cau teh warnana koneng. Nah, terus gambar anu salajengna nyaeta disebatna buah apa sayang ini? Iya, buah pepaya. Dalam bahasa Sunda, pepaya dinamakan dengan gedang. Gedang ya dibacanya. Oke, buah selanjutnya. Coba siapa yang tahu nih buah apa nih namanya? Banyak bijinya ya. Loba sikina. Oke, ieu ayeuna ngaran buahna, nami buahna nyaeta buah nangka. Nah, nangka warnana koneng. Nah, gambar buah anu terakhir nyaeta, coba siapa yang bisa menyebutkan buah ini apa namanya? Iya, pinter, buah ini namanya durian ya. Namun dalam bahasa Sunda, durian disebut dengan kadu ya. Oke, sayang. Nah, barudak ieu teh gambar-gambar karesep kana bung-buahan ya. Oke, ku barudak mungkin dihafalkeun ya. Mungkin lamun aya ulangan barudak atos apal. Naon warna buah sawo. Naon warna buah apel. Anu mana buah sawo teh. Nah, anu kos kieu. Teras anu mana buah danas teh. Nah, anu kos kieu. Teras anu mana buah kadu. Nah, buah kadu teh anu kos kitu nya. Anu mana buah cau. Nah, buah cau teh kos kitu. Jadi barudak mungkin tos apal lamun bu guru dipasihan ku bu guru ulangan. Oke, sayang, urang lajengkeun nya. Nah, ayeuna barudak ku bu guru diajarkeun cara nyalin kecap. Nyalin kecap teh atau menyalin kata yaitu menyalin kembali, menulis kembali kata-kata yang sudah ada. Oke, urang titenan contohnya. Ieu aya kecap dibacana, coba tulis pinter. Nah, tulis jadi ditulis. Dipasihan rarangken di ya, diberi imbuhan di. Tulis jadi ditulis. Teras ieu aya contoh kalimahna. Surat titik-titik Didi. Nah, ke urang eusian titik-titik teh. Eusina nu mana nya? Tulis apa ditulis? Nah, tinggal contoh nanya. Oke, kalimahna jadina surat titik-titik Didi. Jadi kanggo kecap kanggo ngeusian anu kosong ya, kata untuk mengisi yang kosong yaitu kata ditulis atau kecap ditulis. Tah, barudak kitu sayang ari nyalin kata teh dina contoh di dieu. Coba ayeuna bu guru masihan soal. Contoh nu kaduanya, ieu aya kecap dibacana kumaha sayang? Sepak. Dibacana sepak. Aya huruf vokal E ya, E centrang. Kalau E centrang itu dibacanya E. Jadi dibacanya itu sepak. Nah, sepak jadi kecapna jadi di pasian rarangkeun di jadi disepak. Pinter. Nah, ayeuna contoh kalimahna. Bola titik-titik Didi. Nah, jadi titik-titik teh kotak kosong teh dieusianana ku kecap nu mana? Kecap sepak atau disepak?
Oke, coba tinggalinnya jawabanana. Bola disepak. Iya, pinternya. Jadi barudak lamun nyalin kecap teh kos kieu nya. Jadi lamun aya rarangkeuna, tinggal rarangkeuna disimpan di kotak anu kosong ya. Rarangkeun ditulis janten ditulis, sepak janten disepak. Apa artinya disepak ya? Iya, pinter. Artinya adalah ditendang. Jadi kalimah ini artinya bola ditendang Didi. Nah, barudak anu balalager minggu kamari urang tos babarengan nunjukkeun babaraha contoh karesep atau kegemaran barudak. Aya anu resep maca, aya anu resep ngagambar, aya oge anu resep main bal. Nah, ayeuna ibu guru bade ngajarkeun barudak kumaha cara ngucapkeun kecap anu merenah saluyu jeung gambar anu kaitanana sareng karesep. Sekarang Bu Guru akan mengajarkan kalian cara mengucapkan kata sesuai dengan gambar yang berkaitan dengan kegemaran. Ayeuna gambar titenan heula gambarna nya. Nah, Bu Guru ngucapkeun kecapna barudak dangukeun. Gambar nu kahiji nyaeta Didi resep maca. Buku Didi 2. Gambar nu kadua macana Iis resep nulis. Nulis nganggo patlot. Oke sayang, gambar anu kahiji kecapna Didi resep maca. Artinya Didi gemar membaca. Kalimah anu kadua nyaeta Iis resep nulis. Artinya Iis gemar menulis. Menulisnya menggunakan pensil. Gambar nu katilu, gambar nu kaopat. Gambar nu katilu macana nyaeta Emi resep nari. Latihan sareng Tuti. Artinya Emi gemar menari. Latihan bersama Tuti. Gambar nu kaopat macana nyaeta ngucapkeunana Akbar resep ngagambar. Gambar Akbar sae. Artinya Akbar gemar menggambar. Gambar Akbar bagus. Nah, barudak kitu sayang cara ngucapkeun kecap saluyu jeung gambar anu aya kaitanana sareng karesep. Nah, ayeuna tugas ti ibu gurunya dinten ayeuna nyaeta barudak ngucapkeun atau maca kecap saluyu jeung gambar sapertos contoh buku Widya Basa Sunda dina kaca 22-23. Oke sayang, wilujeng patepang deui nya. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.